tuh. Naon? Nah, maceng sabaraha tahu teh. Biasanya 5.000. 5.000-an sok atuh geula. 5.000. Teu aya receh maceng. Sabaraha? Ieu artosna 100.000. Kopi ini. Iya. Satu. Oh, sok. Uangnya. Oh. Alah, sia. Mamat. Naon? Nah, loket euy. Hei, Loket. Loket. bieu eta ieu Ya, dompetna teu ningal loket abdi dia bieu. Baru kesini ngambil. Lain bieu di dinya ngaliwat loket eueuh. Tahu. Mamat kumaha tuh? Duka. Nah, meureun itu Mamat teh Itu naon? bieu teh Eta mah di bieu mah dieu. meuli kopi. Lain bieu dinya ngaliwat loket teh di dieu tuh. Murag mun Mang Aceng mah. Murag kumaha da karek ka bieu di dieu. Di dieu kudu aya atuh. Iya, di dieu bieu karena sengaja nu bieu ngaliwat eueuh. Kan ada bieu mah meuli kopi hungkul. Meuli kopi hungkul kan di dieu teh Mamat ieu. Eta teh kan ka dieu posisina teh meureun. Tuh di cetut. Ketu bieu ngomong atuh bieu diomongan henteu cenah. Piraku urang ngadeg mitna atuh Mang Aceng. Mah kuduna teh ditahan bae dirah-rah. Ditahan kumaha langsung ini atuh sugan teh abi teu mawa dompet teh ieu. Makanya 100.000. kumaha tuh. Da eta aing dagang keur kieu tong kan kumaha makanya duit. Poho Mang Aceng mah meureunnan poho. Poho naon da di dieu atuh da mal aya nu poho kana loket jeung sana duit Mat. Gitu murah atawa maker di jalan. Bieu teh dieu teh Mang Aceng teh cakapkeun aya keneh, dieu teh aya keneh si duit teh. Tadi mana? eueuh tuh ayeuna kosong tuh. Kapan tadi teh lanceuk Mang Amat meuli tahu. Jadi pulangan ku nya lanceuk Mang Amat di ditu di pulangan ku Mang Aceng teh aya keneh. Berarti murah di ditu, ditu lanceuk abi di ditu Mang Aceng. Bieu di dieu teh aya keneh. Bieu teh di dieu teh aya keneh Mang Amat. Berarti murah di ditu, tong nyalahkeun di dieu Mang Aceng bisi pajarkeun ka warung abi engkena goreng. Lain masalah ke warung abi kan bieu teh meuli kopi, kitu ngagelisir ka dieu gitu. Atuh da abi piraku erek neken anu teu boga salah da abi. Henteu, kuduna teh bieu teh di ieu heula. Naon jadi Mang Aceng naon nyalahkeun ka abi, teu nahan eta jelema. Tong kitu Mang Aceng da abi mah tukang dagang mah teu apana naon atuh. Aku teh di hareup ka dieu. Nya nying hareup ngan bisi kieu Mang Aceng bisi Mang Aceng teu mawa dompet. Jadi ka abi ngaieukeun jadi abi nu bisa ngarasa salah. Ngarasa salah da jelas atuh tidinya ka dieu teh ti lanceuk Mang Amat ka dieu teh teu jauh. Nya teu jauh ge da di jalan bisi Mang Aceng.